jengku kurilina api sadiswani ketua Kobra Jaya sika anu bingung nafsu berung Mama Andre bendahara Kobra Jaya batas api sadiswani ketua Kobra Jaya iknilangan tadi Perabawa nafsu api sandi ketua Kobra Jaya anu bager disarangan Mama Andre tong wangka rarapi Mama Andre deui anu bager api sandi ketua Kobra Jaya mon tacan sayangi Mama Andre bendahara Kobra Jaya anu leuwih gampang lasa liwat menang Mama Andre anu bagus asa banyak uang tajang kantong na kosong api sadiswani ketua Kobra Jaya disarangan Mama Andre nafsu ngaperu ajamila buah ora disarangan Mama Ogi bantu kone jaman ayeuna harta nu dipandang Papa bos angkot jengko dure anu tepuku Papa danton anu memang Papa danton anu Papa adore teu gampang duh nyata Papa ngaduren anu bagus perabawa nafsu Papa danton anu bagus tong wangan rarabi Papa adorena bos angkot jengkol mon tacan sayangi Karebo sutra pelangi atur sonjaya kuncena marumo disarangan Mama Hendra bantu kone Soalna odat-udat
Jamila buah ora disarang mama ogi batu kone kate mau kuasa nami Bapak Erante Karim BBR Warahan disarang mama Mona tepungan desok bingung mon paang Mona paang Bapak kita nu ngagaduhan warung Surabaya di sarang mama Dewi nu ngagaduhan jang Kevin apa nyalina Bandung aturangan abi nosono kikin ciran dina lewi Bapak RT Karim BBR Walahara balong indah Kojaya di muara sarang mama pikiran asa mimpi Bapak RT Karim BBR Walahara balong indah rasa saya kemoda apana Asep kemana Asep kali jurang Purwasari osok di belat abaramin kasepuhana kali jurang di sarang pemaati hari suka lamun pagi ibatana pegaturian pakasana panayudi pene hewan di sarang mana yudi anu bageus Mama Ogi bade kemana Pambadi milari hawa baingan dandas ngareka paniron model ayeuna kumahamun kadang eraan ajamil buah Jamil buah orang sok cawada kakak saka darnyelingan ulah ingkar kepribadian mon kakak man sukomean Jamil buah orang gede dasar lalampahan Bapak Ogi anu setia batu kone kabatur merek didikan Jamil buah orang geningan sok mirucaan jiganya mirucahan Mama Ogi kumaha Jamil buah orang teh dumeh kakak sok ngelingan Mama Ogi anu setia batu kone sang tante kamalinaan ingkar dina kapribadian sangkan jadi jalma masur kumaha Jamil buah orang geuning kakak ngabada apa nayogi batu kone anu mager kapayuna eta mah sangka aku ayo ki batu kone
ker butuh hiburan ngopo ker dak kasulitan Mona kakak maksud ngomean acamil buah orang gening adasa lalampahan mama ogi batu kona kabandu mere didengar geningan sempirota bade kamana Pana bade milari hau api sani suani kedua kobra jaya paingan danos nyareka ajami paneron zaman ayeuna mama andre anu bageus kumahamun kadar eraan akakak goreng sangkaan asal mau kakak saka dar ngelingan ulah ingkar sapribadi Mona kakak masuk ngomean abah rame gening sasa lalampahan kabatur mah perek didikan maantasi geningan safiruta giganya miru cahan pajao kumaha mama ogi dumeh kakak sekelingan sangkan teu kamalinaan mama jalia ingkar dina kepribadian sangkan jadi jalma masyur bajao mana pade milari hawa paci kosim papati goreng biru sangkaan unggul bajao paniro zaman ayeuna nyawat teh kudu kaharti akakak mah osong cawadan mama haja ica lolohana batu jaya kakak perlu minta bukti naon mau jadi hati Mona kakak man ngomean acamil buah orang gening sasar lalampahan mama ogi batu kone kabantu mere didikan akin alim nebleng jurik radio Banasari geningan safiruta Ogi bade kau mana pana banget deh milari hau paingan yang dos mereka ajam paneron zaman ayeuna kumahamun kadar
nuhun kakak maksud ngomeyan kapisan Iswani ketua Kobra Jaya geuning kakak sasaran mahal kabantu mere didikan aja milo buah orang geuningan sok mirucaan minggu anu kaliwatan abdi impi saraya siga nu kenyataan apa RT ayo Mamah Ami Pasir Awi da buktos na Pak RT ayo nu bager panutan teu datang sarua abdi ngimpilah Ma Ami Pasir Awi tos 2 bulan ke alaman dagdikduh pipikiran Pak RT ayo asa teu geunah rarasaan nyata lain ukur beca Mami Pasir Awi panutan aya nu ngagoda apa naika mama naika nyata lain ukur omong impian apa wakil talim Pak RW Arin Malangsari kenyataan ngipi sarung abdi ilang ajeprik si budak Bangora Cilele lintas Cikarang tos 2 bulan ke alaman Pak Haji Tasung Mama Haja Kasam anu gaduh toko serba aya Pasir Awi panutan kena gogoda Pak Ulis Tarasim Teh Ija Pasir Awi anu bager minggu anu kaliwatan Bunda Nur Bos teh tos 2 bulan ke alaman Kang Ating Timbira anu ngaduana ojang Rizki Cireja siga nu kenyataan aki umbara nu kolot balas ngumbara neng cucun cenaya da buktos na panutan teu mulang sarung abdi ngimpilah apa naida besera mama naida pamahan Cikarang Baru tos 2 bulan ke alaman Pajindang Yudianto Teh Hajah Omi nu gaduh neng email Melani dagdikduh pipikiran Pak RT Doyo dan eling Mama Armi neng oyah oye asa teu geunah rarasaan nyata lain ukur beja Pak Haji RW Asung anu bager panutan aya nu ngagoda
Mama Hajar kaya gabel pasir kaliki nyata lain ukur omong Paulis Wirenta Koswara Mama Ira Sukamana Pasir Tanjung Bos Panji Neng Asri nu gaduh putri kembar anu bager Pak Haji Bongosu dua saati Mama Dian dua saati nyadiri Mama Epa Mama Hajako Maria nyadiri masih cari apa na bebe na pede motor anu bijaksana di sarangan ku teh om aja umi anu bager neng email Mailani si putri duyung Talaga Mulia anu bager Papandi Pak Haji Kosil Mama Haja Ica Lolohan gaduh ujang alu Seabdi Maata Bakada Sumura Gede Lintas Karawang di jam tangan Mama Naida apa Naida Beser Pamahan Cikarang Baru nganggona di kaki waken Abah Kada Maateh Dei Bana Ripki Bunda Nur Bos teh anu mana Ajamil si buang orang Mama Ogi ujang Ogi anu kasep batu koneng saya abdi Om Saramun Mama Tasi anu agaduan ince dua saya abdi ngarencang Pak Haji Ulis aku Mama Hajaromi Kedung Mulya Mongola disapirakeun Abah Haji Unta Mah Haji No mantan Sukapura Pak Haji Asep deui anu bager boyong di saran Mama Haja Titin di Somang Bandung mangga urang Nyai Dewi aya uban cabang Pula Bambu Mama Dewi Balebat Neng Edot anu bager Mama Haja Lima deui majangkeun seni kagungan Pak RT ayo Maami Pasir Awi majangkeun seni kagungan wong lanang rungokakan kula sawiji dongenge Bapak Sarakawi Bapak Sarakawi Sarakawi kudu era biarane kiya barang wis kawin oli setaun Sarakawi terus rapine meteng tekan kelahirane anake loro lanang siji wadon siji je Bapak Oni pemborong bambu super sibuk tekane kelahirane anake loro lanang siji wadon siji Bapak Oni pemborong bambu super sibuk Gusti anake diarane sisain dalana sisain
na la 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 la. Aduh ampun dia bapak oni pemborong bangku super sibuk kisarang mama aci leora jaya nunga kedua nicu ujang yosi barang wis lahirane rabine sarkawi mati sarakawi sabandina gawene ngomong baik nanyana kon boke sira wis mati nakon boke sira wis mati boke sira wis mati mama aci leora jaya nunga kadoan incu ujang yosi anu kasep barang wis kawin oleh 1 tahun rabine matang kalahirane anak wadona siji lanang siji Gusti wis aja ditakone bae boke sirayano aja ditakone bae boke sira wis mati boke sira wis mati paone pemborong bambu separa sibu nayaga anu nyarengan sadaya mama aci leora jaya nunga kadoan incu ujang yosi anu kasep suka bunga lintas cangke dua anu bager neng Abila putri mama aci anu cantik cangke dua atura nyanggakeun ajang Yogi Iskandar neng Rini warung Ali tapi komplit anu bager Panjum Bandara Lele Grup Kodemah jauh raja turun jantung jadi kenapa jadi ke apa-apa Sulanjana jadi kenturoyana paupas nasana masanike daya baca daya untung jadi kenapa jadi ke jong abdi baraya wae painoya bandara jauh segala bandara grup Pananggarang titiran mah aya oyok akilantun maona anu saya mana pasir buah Karawang Barat titiran di luhur gunung mama mumuna pramusia radio Banasari anu bager di sarangan Kang Anton kumis geningana aturan nyanggakeun urang hiburan jauh tanjakan akidano kudana akilepoe bandara buah-buahan kudana 2 hari deh apa nadian mana dian mana rasa bona jeli lamun mantap sono dekat kemang dekat ke demi katina mama tacinu satnya kacaroke oyong disaranganku mama na Devi anu bager oyong disarangan aku pakumi supir TP bintang terang anu ngagaduhan jala intang di Ranca Jaya aturan kapayun nyanggakeun Bapak Oni pemborong bangku nyanggakeun kawilujengan
payona sababana sing disungsi sing dituju Gunung Jati pada ngantrani makan wali duit bakal balik ketua Gunung Jati tempat tong separa paji dari Gunung Jati sorong motor Vespa warung bambu gede silik no jaluk rizki ngang sejati Mama Erna 3 bintang oleh biru CKP kadong-dong obat muter-muter mata Cirebon Arab Medan Arab Mall tukang beca bekang karton duit bakal beli betul Gunung Jati tempat tong sebang gede cilik doa no lanang wadon jaluk rizki kang sejati kanggo ngempani sana keluar utara mutri kota Cirebon Arab Medan tukang beca kabekang kantor duit bakal berketua Gunung Jati tempat tong sebang gede cilik doa no lanang wadon jaluk rizki kang sejati kanggo ngempani sanang utara muter kota Cirebon Haji dari Gunung Jati Arab Medan Arab Mall Mama Erna 3 bintang oleh biru cikal adong-dong anu mama atoran kapayun gede cilik doa nom lanang wadon jaluk rizki kang sejati Mama Erna 3 bintang kanggo ngempani jalan keluarga muter-muter kota Cirebon Arab Medan Arab Mall Mama Erna 3 bintang tukang beca kabekang katong Mama Erna 3 bintang oret biru anu bagus kapayun ada satu permainan unik sekali awas akibatnya bisa berbahaya itulah si kuda lumping Mama Erna anu bageun itu kuda lumping loncat-loncatan itu kuda lumping kesurupan awas jangan dekat-dekat permainan unik sekali awas akibatnya bisa berbahaya itulah si kuda lumping Pakis Majapahit Ampu Uci anu bager Pak Haji dari Gunung Jati sorong motor Vespa warung bambu ada satu permainan unik sekali awas akibatnya bisa berbahaya itulah si kuda lumping Mama Erna 3 bintang oleh biru itu kuda lumping loncat-loncatan itu kuda
kuda lumping kesurupan. Awas jangan dekat-dekat, permainan unik sekali. Awas akibatnya bisa berbahaya. Itulah si kuda lumping. Itu kuda lumping loncat-loncatan. Itu kuda lumping kesurupan. Awas jangan dekat-dekat, permainan unik sekali. Awas akibatnya bisa berbahaya. Itulah si kuda lumping. Kuda lumping ala gening di kusiran, diikalan ku anu tumpangna. Moal geuring lamun boleh dipikiran, kagegelan jadi geuning gunungan teu aya tapak-tapakna. Pak Haji Dalim Gunung Jati, showroom motor Vespa warung bangku anu bager. Hoyong disareng Mama Erna 3 bintang Walid